goblok bapak ketuk aing teh sok lawan sanajan ganti wujud ganti ngaran ganti baju tetep ngalawanana eleh Semar tah supaya si lain kasaktian sarua jeung dewek sok cabut buk aing kumaha buk aing cabut oh sae mangga punten punten sok sia mentong kabeh goblok sakumaha atuh eta mah dirabut goblok salamar atuh sanes tita tadi salamar gitu beda-beda teuing salamar heeh tuluy dikumaha ke dieu sok gayem ku si lain coba batur maka anak teh paling leutik meresa ngugoreng hamburger spaghetti mere buuk tita dihakan naonan Semar hakan kasaktian sia maka sarua jeung aing oh gitu oh sae mangga aduh parantos jadi kasaktian kaula teh sami jeung bapak heeh sacido metu heeh sae mangga upami kitu carana Semar goblok si teh Semar di Semar deui lamun kitu carana lamun kaula sakil sami jeung salila naon leuleus Semar ayeuna karasa sok pada kumaha jager keunjang damang Semar nanaonan goblok sia kabida-bida teuing molotot kabida-bida teuing leuleus sia alah aduh ampun Bapak Semar yang pangih kaula jeung Gunawan Wibiksana beda lalakon goblok kata Maramayana beragum ampun Bapak Semar karasa rumaos kaula lepat Bapak Semar cagerkeun kaula rek taluk sumuhun bener sumuhun Bapak Semar cager kurang ajar Semar lulus aja lulus nah teu lulus dengikeun ku sia goblok aing mah pabrikna setan abina-bina teuing babatok sia tuluy ge nyai ayo buru sia para dena wasadayana nu aya di ditu ayeuna waktuna palitungan jeung kaula